para wargi sadayana, simkuring bersedih titi predasi breaking news ngahanturkan nuhun kana kesempatan ieu dinten ieu simkuring bade ngadudukeun warta-warta pangliarna anu patani sareng. Beja sateresna ti Wapres Gibran Rakabuming Raka dibarengan ku Gubernur DKI Jakarta anu tabang ngalaksanakan uji coba kadaharan bergizi gratis di SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Biaya 700 dus dibagi-bagi ke siswa kalawan anggaran 23.000. Wapres Gibran Rakabuming Raka dibarengan ku Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi ngayangkeun uji coba kadaharan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta Utara. Ieu teh katilu kalina Gibran ditunjuk samemehna kungsi nganjeng ka SMPN 70 Jakarta Selatan jeung SDN 03 Menteng Jakarta dina saben-saben nganjang. Gibran oge ngabagikeun buku catatan ka murid-murid sarta ditulikeun ku pembagian kotak-kotak dahar. Gibran oge ngadongeng langsung jeung para siswa panyaluran kadaharan bergizi gratis ka sajumlah sakola baris terus dilaksanakeun nurutkeun pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta Satia bari nyadiakeun kadaharan bergizi gawe bareng jeung BUMN. Rupina sakitu warto anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamiarsa sadayana. Mugi ieu warta jantan manfaat kanggo pamiarsa sadayana. Tuluy tepang deui dina waktos anu kapayun hatur nuhun.